Kuring emang lahir di kalangan menang. Kolot beunghar jeung naon nu sagala ku kuring hayang ge pasti moal aya nu teu kacumponan. Bapa kuring emang geus beunghar ti leuletik. Ngan hanjakal pedah manehna ngarasa beungharna ngajadikeun manehna adigung agul ku payung butut adian ku kuda beureum. Heueuh, eta pisan bapa kuring mah. Tapi mangsa manehna geus kawin jeung boga budak, si bapak kabang balerkeun manehna ripuh ku pamolahnana sorangan. Ayeuna kudu gawe unggal isuk nepi beuting eueuh waktu pisan jeung nu ngaranna kulawarga. Bongan diri asa aing pangbeungharna asa aing pangsagalana. Tibana usaha kulawarga bangkrut, manehna nu ripuh sorangan kulayaban ka ditu ka dieu neangan pitulung jeung ngamajukeun deui usahana nu geus rek gulung tikar kitu. Karek weh karasa hirup teh teu salilana bakal diluhur tuluy lamun geus kitu jadina. Si mamah unggal poe teh arisan we jeung arisan. Balanja ka ditu ka dieu cenah mah ka moal anu gede. Meuli emas, meuli baju, meuli kantong, meuli sapatu sagala dibeli. Ninggali tetanggana boga barang nu anyar, embung kailehkeun langsung indit manehna meuli naon nu leuwih tibatan tetanggana. Lamun teu dicumponan ku salaki, goreng lakuna, ngadat eueuh tungtungna, ngaceuwis mentak jangar kana sirah. Nah kitu ai jadi pamajikan teh. Kitu ayeuna kabeh geus muter. Roda nu tadina di luhur ayeuna malik. Kabeh kasusah, ujian, teu eureun-eureun datang di kulawarga. Usaha ti kolot anu cenah moal beak 7 turunan ayeuna ngan saukur hutang nu ngajungjurigan. Arisan anu tadina cenah bisa nulungan dibawa kabur ku baturna sorangan nu ngewa ka pamolah kolot kuring. Nah hirup kuring kumaha jadina. Dibere beunghar ge teu pernah ngarasa bagja ku kanyaak kolot komo ayeuna dibere ripuh. Nah nya ieu teh mangrupa tegoran ti Nu Maha Kawasa. Tapi kunaon beuti bere ripuh oge kalaka beuki balangsak ieu teh kuring. Ngajerit hate kuring, ngajerit satarik-tarikna. Iraha kuring bisa ngarasakeun kabagjaan ti nu jadi kolot. Lain urusan materi nu ku kuring dipikahayang, tapi ngan ukur hiji Gusti kanyaah ti kolot nu can pernah dirasakeun. Ti leuletik geus dititipkeun ka aki jeung emak, budak keneh geus ditinggalkeun ku kolot. Nah nya kuring bakal bagja lamun geus taya di dunia ieu. Nah nya kuring bakal bagja lamun ieu napas tos eureun. Nah nya kuring bakal bagja lamun kuring geus jadi layun.